Budak urang dihina batur, budak urang dicaci batur, budak urang diledek batur, ibu tampil jadi perisai keur ngahalangan panghinaan batur. Tapi nalika indung bapa diledek batur, apakah ayah anak anu jadi perisai keur ngalindungi kolotna? Can tangtu. Indung hiji budak 7, nu 7 kapiara, nu 7 ngariung hayang miara nu hiji, can tangtu aya sejarahna. Bener. Lamun hirup geus apal kana dirina, lamun hirup geus nyaho kana dirina, ilmu luhur bakal ngarasa bodoh hirupna. Jelema luhur ilmuna bakal ngarasa bodoh dina dirina. Pek bae Quran apalkeun, hadis nyaho, kitab sapinah, jurumiyah, sulam topek, tijan, mantek, ma'ani, bayan, ngan kapigawe henteu, nyata henteu, ta Allah mah teu butuh luhur ilmuna tapi butuh digawena. Aduh, kumaha lur? Karaos. Nya. Kabeh ge nyaraho, dalil zakat, dalil infak, dalil sedekah, moal mungkin aya tatangan nu teu dahar. Moal mungkin aya yatim nu di jalan, moal mungkin aya jelema anu bejrod hirupna, moal sabab urang apal sedekah, apal infak,